Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah, sampurasun sadayana. Aduh, syukur alhamdulillah tiasa silaturahmi ya sareng Burahol FM-nya. Alhamdulillahirabbil alamin dina acara jorangan. Naon ieu teh kela? Borangan. Naon ari borangan teh? Ngebodor sorangan. Kieu we teh eling sorangan pokona mah. Ayeuna dina rangka borangan kan bae urang suka seuri neangan jati diri bari silaturahmi guys ka para wargi-wargi YouTuber sadayana. Gitu atuh. Tepuk tangan lah atuh tepuk tangan. Tepuk tangan. Gitu. Abdi sim kuring. Wah, sim kuring teh wasta nu mana heula ieu teh seueur nami abdi teh. Nu aya dina KTP, dina KK benten deui. Terus dina sertifikat tanah benten deui. Komo dina pinjol mah seueur pisan. Seueur pisan nami mah dina pinjol mah gitu. Supados hese dipilarian ku debt collector gitu. Urang teh alhamdulillah tiasa tepang sareng urang-urang sadayana jadi dia rek naon ya urang teh bingung. Ka para hadirin sadayana hadirin sebab di jero lamun di luar hadir out jadi di jero jadi hadirin gitu hadirin di jero mun di luar hadir out gitu hadir out gitu pan. Alhamdulillah ya mah ngobrolkeun naonnya seputar padalangan we nya seputar panabeuhan da sim kuring mah pada melanteh tinu seni profesi tinu seni ngamen gitu di mana-mana we dinu hajat ngamen dinu sunatan ngamen kan ngamen teh lain ngamenak maksud nama ngamen teh lain ngamenak osok nu nyawer aya nu nagih loba gitu nu nagih loba biasa pan DP acara di sana heula tos DP acara nembe ge 2 dinten punahan langsung atas manggung kan bingung nayaga teh kabayar ya dan bingung abis ya nu mawi alhamdulillah dina seni seueur nu nyawad Habis nu nyawad alhamdulillah gitu baraya gitu lah urang ngobrol ka mana we gitu lah asal seueur baraya gitu ai urang mah ngobrol teh kana di aya wae si Agilang kumaha teh kamu maksudna kumaha ye kela Anu maugi oh kela jauh kamu wah kamu istimewa ku si Pira sim kuring teh panan saresna seueur nyebutkeun abdi teh siga Virgon cenah Virgon kela lain Virgon padahal mah Firaun abdi teh Firaun gitu lain Virgon ku sabab harita pernah viral no Gagaro teh cenah video Gagaro disangkana Virgon Gagaro cenah lain Gagaro ngalatih gitar eta teh Gagaro di dieu teh kitu ngan handap teuing jadi kagenahan ambeuna geus genah mah gitu sok diambehan gitu margi wan kenikmatan dunia teh upami Gagaro ini Gagaro taeun gitu taeun itu mah naon cing teh alat komunis pusaka gitu Gagaro pusaka suatu kenikmatan yang hakiki ieu teh pusaka teh tong lalawara matak di garo genah ge parabna ge hese dikumbahna ge unggal setahun sekali ge malam Jumaah dikumbah wae pusaka teh tuh disaritem unggal wae kadaritem kumbah pusaka Pokoknya geus menang saweran aya dana kenakalan ngumbah pusaka heula heureuy beb hampura beb aduh ieu teh dalalajo pasti gitu
Aduh. Gitu. Panan orang teh merayakan kemerdekaan Indonesia. Eta tuh sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. Eta bijak kayak nama borangan teh nggak bodor, bari seriusan jadi borasan nama ulah borangan nama orang serius. Lain sorangan. Menjoranganna pusaka tuh tadi, eta jorangan eta gitu. Tapi Indonesia geus merdeka 80 tahun. Sim kuring mah teu ngaraos merdeka. Serius ya. Kritis ya, Pak. Abot. Ieu teh rada maripat ieu teh kala ieu. Oh, kaliwat. Jauh teh. Indonesia 80 tahun merdeka. Ngan sim kuring mah teu bisa merdeka-merdeka. Teu merdeka da puguh ambekan si ayang wae atau sadijajah. Boga kabogoh asa si Garo Musa. Asa dijajah Jepang. Mah keren dikasih, mah. Ah, mau keureuy. Banget. Kepiranan hayang di sebelah, aduh. Hayang di sebelah wae, aduh hariwang. Sawekeun bae nya, kan bae. Nu penting mah Indonesia merdeka. Najan diri sorangan teu merdeka gitu nanaon atuh da. Ah, kemana we ngomong wae. Hayang heureuy ngan sieun kamalinaan teh. Editor. Da rumasa ari hirup dinu seni bananya aing ngabodor sok ka mana wae, ngomong sok ka mana wae. Da rumasa ai bibir mah di neraka, awak di surga gitu. Iya we siga patchman gini gitu. Bibir sosorangan. Awak mah di surga kan bibir di neraka gitu. Tapi gitu kulan seur pisan piobrolan. Tapi ngomongkeun masalah naon namina teh profesi gitu nya ai seseueur nama profesi abdi pan dina dalang wayang gitu kan. Seueurna ditanggapna kudu hajat, panganten. Mata kabeh pertanyaan ya kepala wargi. Naon bedana penganten anyar jeung motor anyar. Dah eta bisa sok kalimat leuwih deui bae nya. Cing. Eta teh suatu pertanyaan anu mengandung marifat eta kade eta tuh hese. Tauhid. Bentenna motor anyar jeung penganten anyar. Cing, jawab Aila cing, cobi Aila ieu. Janten ari motor anyar mah motor tideler. Tideler, ai penganten anyar? Penganten anyar didulur. Kalau. Cing teh Papim Pro ya, Papim Pro ya. Yagilan ya. Ti juragan jak katingkir. Cing cobi ieu pangwalarkeun Gusti. Pangano, ayo komodo alit. Kameramen cing kameramen ya. Wah. Fokus. Ti sutradara ya, ti sutradara. Bagian abi ya. Dia ngatur bayaran. Bentenna panganten anyar sareng motor anyar, motor anyar. Mah mun naik motor teh urang teh aya liang saeutik teh langsung belok mengkol da motor anyar. Ai dihindari. Benten jeung penganten anyar gitu. Benten jeung motor anyar mah pan aya liang ya, mengkol gitu. Benten jeung penganten anyar. Naon penganten anyar teh? Benten jeung motor anyar. Ya, motor anyar padan begitu geningnya. Aya polisi tidur aya liang teh geuning mah. Mengkol ayeuna geningnya. Benten jeung motor anyar. Golongan kiri golongan kencang. Ay pengantin aja langsung digas ya liang gitu. Gitu aya enon aya rek gunukan rek liang rek leuweung ge dibabat gitu itu pengantin aja. Coba Gusti. Naon deui nya ieu materi teh reknya hese nyari itu di Nabodor mah
Kapara wargi sadayana upami bade ngabodor anu sae munyung. Reka swallow pek. Karek senda swallow pek, rek anu rek bunjung ka dieu empek. Tenan naon sok tenan naon. Ya. Tapi aya hiji carita panabeuhan. Panabeuhan harita. Jadi identik upami seni mah berkaitan dengan hal-hal mistik. Gitu. Alhamdulillah abi tos ngaruatan kamari ge. Stasiun Bandung. Diruat bae. Supaya terabies. Supaya mungkin di daerah itu rabiesna cenah gitu. Jeung penyakit akhlak intina mah kudu diruat teh di ditu teh. Tapi mah serius aya hal mistik harita abi manggung di Garut harita teh. Kalau sana abi oke insyaallah bade di ondang ya partner abi ya teh. Cep Hasab ya. Wow. Orang aya Hasab Sadikin mana nih? Hasan. Hasan Sadikin mah rumah sakit umum, kesehatan umum, jadi kesehatan kelamin. Alhamdulillah Hasab mah gitu-gitu ke dokter spesialis kelamin. Si kesrek panan sa tolong guys kan. Lamun aya kawani sa bales dah. Abi kadu partner namina Hasab namina teh. Hartosna Hasab hasil sabun. Disebutkan hasil sabun bisa atanapi hari Sabtu da lahirna dinten Sabtu maneh nama si Hasab teh gitu. Ieu teh alhamdulillah motekar pisan budak teh ayeuna teh si Hasab teh wah ka mancanegara. Ka negara mana wae? Alhamdulillah kemarin MC di Gladiator panang kamari teh. Ditubruk ku banteng. Alhamdulillah. Peperangan Israel dan Palestina ban. Itu ban ya. Di MC-an. Yo, para warga sadaya di Israel. Mana rudalna bedag dari Palestina cenah itu si Hasab kalakuanana. Disangkana peperangan teh palapa. Aduh, jadi gaduh partner namina si Hasab harita pernah manggung ka Garut di Cilawu. Cilawu daerah gunung, daerah leuweung gitu. Tos manggung abi teh milarian ieu budak ka mana gitu si Hasab teh ngaleungit. Bareng jeung abi mulang teh panan. Da kanu motor harita teh manggung teh. Kanu motor bareng jeung si Hasab. Ai pas tos turun di panggung teh si Hasab ka mana cenah ngaleungit budak teh. Di tangan geus mawa karung. Geus mawa karung ieu. Aduh cenah. Geus wah mau gantungan sini si Hasab leudeng cenah. Leudeng sih mau gantungan urang ge hoream malah mau gantungan ieu mau gantungan cenah gitu. Saya dar ini yo cenah ini naik motor kalau ngagayem lah guys. Kanu motor jarak 2 kilo. Tah di dieu mistisna guys. Penting-penting ngebledag eta ban. Lain karung. Karung mah ada bahan ka Bandung gitu. Ieu mah ban ya, Mam. Sekali deui ban ya. Ban teh dem cenah wah bledag. Wah, kunaon Sap? Bitu bos cenah. Ah ini mawa maneh mah teh terpuruk wae urang teh nabeuh teh mawa maneh mah cenah. Oh kumaha tuh? Geus urang neangan tambal ban pasti aya di nu kieu mah. Udah tanutup nya insyaallah lah siluman wae mah maturan. Udah geus pasah di leuweung teu kumaha deui. Nyetiran motor siasa pemawa karung we kieu. Di tukang da dibonceng ya. Manggih tambal ban nu kahiji tutup digedor teu dibuka. Sap kumaha neangan deui bos cenah siap. Dengan gayanya yang pertama yang tiis masih membawa gembolan seperti ini guys. Hingga ketiga kali manggihan tambal ban untungna teh eta teh tambal ban teh siga warkop. Siga warkop aya mejaan.
nu eueuh teh injeumeun di ditu teh aya mah unggul gitu. Ngopi caritana teh hoyong ngopi tapi da teu muka warung jeung bengkel teh. Ai patuangan tos lapar. Inget si Asap mawa karung caritana teh. Si Asap mawa karung caritana teh. Aman ya wah. Perut terkendali ya cenah. Sap sancaneangan deui tambaban mending opi heula eta gantungan. Gantungan naon, Bos? Eta gantungan gembolan dibawa cenah. Bawa ka dieukeun urang lapar. Lain ieu mah lain gantungan ieu mah orai cenah. Ai maneh mamawa orai teh. Ulang heureuy sia teh. Buka urang hayang tepir hayang mie diracak gitu. Hayang mie sakura diracak teh. Bae angeunna mah panta we. Buka urang lapar. Bos, asli teh mah orai gitu. Buka ieu gitu. Pas dibuka teh bener we naga Dragon Ball. Tuh, orai. Paingan gembos. Nyibrorong di bawah. Kela cenah nama nih buat bawa orai. Kumaha sasakalana bawa orai. Urang teh rek ka masjid. Aya orai rek asup masjid. Nya dibawa ku urang. Maneh keur naon dibawa orai? Keur beuber alus. Paniatan jurik rek dipaehan. Alus. Paingan mamala. Alus. Eta ngalakuan si Asap eta. Lu hiji carita deui pernah aya. Henteu ieu mah beda deui ya. Aya deui ya lalakon teh panjang keneh sabenerna mah. Caritana biasa refreshing mapan ka laut, ka gunung urang teh pana. Hiji mangsa ka laut jeung babaturan, touring biasa budak motor panan touring. Peuting-peuting di sisi pantai bebeuleuman hayam kiih tah. Di pantai selatan teh di Santolo Garut teh. Babaturan teh rek kiih babaturan teh. Cek urang teh. Nyorok kidul cenah. Eta babaturan langsung nya bener cenah. Urang mah bae dieu we ser. Nah aja. Ada apa nyorok kidul lagi kan ngancikna di ditu dia mah aman ya gitu. Jadi aya hal mistis mah kumaha pribadi urang-urang nasional. Balik deui ka diri sorangan. Jadi gitu dulur-dulur dayana. Kan omat gitu. Kadang ayeuna mah urang berbicara tentang hal nu lain deui lah. Ulah panabeuhan wae ulah. Naon ngobrol mah asal lieur berarti. Obrolan anu katilu yuk rek ngebahas tentang agama ya. Mas Agi. Kadang sok teu panuju ku ajaran-ajaran ayeuna. Ayeuna mah Pak Ustad ayeuna salah. Dina ngadoakeun nu ngurepkeun teh salah. Sing caang kuburna, sing dilagakeun kuburna salah eta teh. Sing sempit kuburna, sing poek kuburna. Jadi mun ditakon teh, man robuka teu bisa ngajawab. Pas rek neunggel teh malaikat kan bingung poek mah. Man robuka teu apa? Belah mana cenah? Jaba sempit dukdek deh. Rek kawahanna gesek. Matak kuring mun poho mun poek pan mah. Ada hese gitu. Pindahkan ke Kang Ila gitu pan nu caang apa buk. Itu kata poek. Gitu, aduh. Sipnya aman keneh. Gitu. Mono ka dulur sadayana tong hilap hirup mah kedah bahagia. Kedah bahagia, kedah murah senyum kasadayana
hapunten bilih seueur kalepatan da namina ge biwir abong biwir teu diwengku leta tidak bergoyang guys. Betulan. Bertulang gitu kan tidak bergoyang. Pokona mah kasadayana sing hepan saterasna terus nonton dina acara borangan Burahwal FM. Hatur nuhun, gaskeun pokona bahagia selamanya. Tepuk tangan dulu guys. Hatur nuhun.